nu hesege ulah patula patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus anggeus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajengna dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusan Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat bah dia mah teu bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngematak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud baka jeung kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung na mangke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan ancluk mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu na kumaha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit segitu we jadi bagus terek nempo karena usul luhur martabat batur nyana segitu ge geus alhamdulillah standar we mencara mobil eta mah mobil pan sakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naek ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyaho coba-cobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes nurutan kiai aing tuh hes wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae kenele jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti tuh beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari ieu mah pohara jasa ibadahna masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang maot pamajikan anak ya Allah ajukan colah nya teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bau taneuh atuh biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh
itu macam variasi hirup rayuan mah. Tapi emang beda ada kurayuan mah. Baju jadi nyeripit baik. Samping rapih baik. Embung baik maka nu kusut-kusut. Eta ngaranna hasil rayuan gombal. Pas gitu. Ieu cerita ibadah ka Gusti Allah nu enggeus tarap-tarap bertoriokoh. Pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus. Can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan. Eta teh lamun lulus wusul, lamun geus wusul eta mah geus sangat fokus. Geus wusul ka Allah mah geus henteu selempang. Lantaran ibadah geus lain zahir, ibadah teh batin. Dina arti ibadah batin teh ya, nya nama borokeun salat di luar salat ge salat. Maknana kadeleuna hees padahal mah salat. Dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat datang ka dadas tarang. Eleh PKS mah. Bandingkeun jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek. Eta luhuran kene nu kerek. Teu artian ngan jelema nyasi nu salat di masjid jeung nu kerek luhuran nu kerek. Tuh, kan teu nyaeun nya nama. Sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah. Jadi hees aja bimakna salat, bimakna zikir. Ari ieu mah nu salat bae. Kapan ingetna ka karung? Salat mah salat, pan. Inget teh bangsa ka motor, inget ka jabatan, inget ka sawah, inget ka macem-macem. Eta deres teh inget ka nu geus kitu, inget ka itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Gusti pang belon-belon. Blonnya teh tamang geus. Blon tamang geus. Mun hayang nyaho jelema blon eta. Ye, ikir ka Allah, ieu mah inget ka dinya. Aduh, masyaallah. Nah. Al-maqbudatum an maratibir rijal. Anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu. Beda jeung turun biasa, trek eta mah wajar. Ieu mah nyorosot. Ngagesleu bruk. Eta aya 3 pangkatna. Anu nyorosot tina pangkat rijal 3. Rijal mah jelema anu geus canggih, nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal. Subhanul yaum rijalul god. Rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal. Jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah, wali, rijal ngaranna. Jelema jago ilmu nahuna rijal nahu. Jelema jago ilmu fikihna rijal fikih. Jelema jago politikna rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi. Jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran? Allah. Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang. Nu ngarizkian urang saha? Allah bisaan. Naon ayatna? Weuh, loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha geus. Ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga keyakinan. Ya, eta mah jelema handap lagi handapna deui. Jadi belah dituun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi handap jasa tah mah. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang
gitu nalangsa ku karugian anak encan boga tauhid temen ukos gitu emang nunguntukeun jeung nurugikeun nyana lain Allah emang bagian anak poe eta sakitu bae kuduna apa begitu dagang rugi alhamdulillahirabbil alamin beres iya ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum iya zan untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae panas jeung tiris akur bae la khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerjaan Allah nah nu tadina bertoriko nu mantak si salah bertoriko ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat tukang tempe ijazah tukang tahu ijazah pejabat ijazah haju kitu ijazahna ngomong-ngomong dina muridna euy urang dagang lamun geus norekat masuk maju gara dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat sia lamun deuk norekat geus kuat tancan jitu insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika urang norekat teu meunang lepas tidak urusan kaduniaan hiji we Allah talam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu ye ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sebararagus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah kuat teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep da naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ilahi norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeting dua peting tilu peting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia keneh kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya be bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya hasud Paja cenah tunggu norekat boga Innova. Oh ti dituna norekat boga Innova. Sia mah emang hasud, dengki sia mah. Udang-udang doang gede. Lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha. Sanajan urang ngamasunnya dagang teh politik teh susah mah susah bae. Je
ulah patula patali jeung dunia sebab dunia magis diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya ai keur ngaji tutung kula bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus rekat da dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumadak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati tama urusanana asal geus jana embung meh teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclug mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung teu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya nama geus urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ge urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah mah wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia ta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku nah nganu laku atuh leuwih jero ta mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah ku kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah ta mah nah ieu mah kudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al abdusu Z bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus di ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai hayang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawat mah jahanam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya hayang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'ana hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cekna tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih tah
bagus sebab pegawaiannya nanunya limpang tefokus aya harapan-harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat ala dosuk emang ente zikir bae emang hayang naon sugan hayang maju warung ente sugan usaha ente sugan sia urusan-urusan de dunia mah hina tama gos gitu di hati aing cuil urusan dunia. Maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorga. Can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah. Nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang. Salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede. Urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah. Kuduna di makomna makom tariko supi. Jadi orang lamun pengajian ya, urangna ngajina sepinah. Jeung masyarakat biasa kene dulur, hari hayang ka sorga masing daek ibadah. Geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga, masalah. Masalah ngajina ge sepinah, bag-bagana ge lah sapira wudu, salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat. Geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajang ji Allah, urang kudu ibadah. Ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka, dideketkeun sorga. Jadi masyarakat mah kos kitu tah. Lamun cek urang ge, dulur, ibadah mah ulah hayang dunia, ulah hayang akhirat. Hiji mah Allah. Cek masyarakat, urang eureun yu ngajina yu. Asana cek cenah mun teu kaharti urang mah ieu pancen tita ka sorga, tita dipenta. Panjenengan ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah. Ji ai kieu syariat bae. Artina nyurahna lamun keur syariat bae. Aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah. Kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun. Andai kata Kiai Golkar nyare katakeun torekat asana nonggeng jelema kabeh. Kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah. Waduh sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena. Nonggeng kabeh. Itu tutah dengekeun Gusti ya. Moal didengekeun Kiai Golkar mah kajen kumaha ge. 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya. Bisa ngadengekeun sote kiaina nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana. Coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia. Cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia. Tina dunia kurang didengekeun kos gitu. Coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia. Buku eta aju morosotkeun sempak bae. Nonggeng, sia kunaon nonggeng? Entah, ngadengekeun bujur lain ceuli aing. Kitu pasti. Ki Golkar, ki partai, ki organisasi mal bisa. Kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun. Pan ieu tarekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade. Ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere. Pamere teh sa? Loba omong. Cak Akbar Tanjung. Jadi kiai eta mah kadijana. Atuh lain. Teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi. Waduh. Kipu doli aya ceramah pohara jasa. Giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy. Teu beres. Haji Pendi ge ka pendopongan sakali. Salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300. Terus engmal ka ditu deui ngamuknya teh ka ditu deui datang ka kuari. Kunaon emang atuh teu diondang ongkoh. Aduh ya Allah. Jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina. Ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di ka nerakakeun deuk di ka surgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeung ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka nerakakeun pan Gusti teu panas ieu neraka. Jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa. Iya, benar. Teangan babaturan sia coba. Coba ayo teangan. Kapanggih Haji Pendi geus leteng. Jadi iya gede dia. Emang kunaon? Henteu kunaon. Ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu.
aduh jadinya gara-gara nama lah ulah diomongkan lah kunaon lah nges lah nges tulungan bae tulungan lain heula kunaon ieu kunaon lah nges maklum ya karim masya Allah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naonan teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga wari dunia geus eueun nu aya sorga ye sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah. Jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah. Lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung. Itulah urang mah dipaksakeun ge. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sugan aya nu ngajawab eueuh. Barikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin. Eueuh nu ngajawab. Kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin. Ieu abdi. Teu make Maulana soalna. Di tukang korek Hasanuddin bojong ilu. Aduh siga deui ulah salah nyebut. Makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di ditu na bae lamun urang sejarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang di ditu na kos lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atuh Salome teh mah ka dituna tuh aju ditafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi Caringin ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama ai urang mah tun can nyambung teu bebas bae seuh masalah teu masalah sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam didinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh entak ente lamun datang ka dinya ke Cikande Assalamualaikum. Cek tukang ojek teh budak edan beureun ya. Salam ka aing. Ya Allah, nyumah ka micen rokok pan urang dinya. Bleng. Kunaon eta rokok dipicen? Aya nu ngageugeuh di dieu. Waduh, jurig. Cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum carita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak ka Cipendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan meuli samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal ta urang Banten eta salam terakhir salam ka Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarek itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa salam ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi curhat tah aya unsur tah hayang ka alam tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mah patahan bukunya na ge teu nyaho
Itu biasanya kos gitu hayang ka alam bae urang mana naon ge hayang ka nyawan. Teu kudu hayang ka nyawan tah urusan roh jeung roh. Urusan roh jeung roh nyambung. Mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana. Jadi nyampe mantak kadeuleunanya bangun ngopi bae ngarokok. Orang keur ngobrol. Keur ngobrol zahirna mah ngopi, ngarokok, mengasingkan diri. Kayak pindah nyana ngopi deui, ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol. Mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah guys. Ya Allah ya yeah. Jadi kuari mah tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya. Ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol. Naon karang-karana zikir, ieu bisa ngemat, bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana. Tah, bisa ngemat jadi hadir. Zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boga maksud ngemat pencak. Langsung datang set, ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seo lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanana dunia tah mah segala teterak ditembak, segala ngemat, segala nanaon dan lain sebagainya. Tama zikir sampah. Nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang. Atau akhirat hayang surga sarua bae. Iyalah huwa al abdus su. In utia amila mun dibere nya mah terus bae ngamal bae. Sia rajin amat zikirna. Sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande, cikaret, segala macam-macam. Eta pan kos kari itu teh beres tah. Wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur ieu mah sok zikir bae pun ku ari tilok hadir mah teu seperti sasok ngawirid pelet siap ya rabijin amat ngamal ini roh itu ada atuh aya karasan pan ku aing si anu ku aing dipelet si anu ku aing dipelet bareng menang sataun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial nah, berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amila wa ila lamun teu dibere lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ya baturna teh ieu si Jabrik brig sia itu teu wiridan depan sia saguru aing mah tapi ukarasana eureun aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji bae fokus tu mantak ge mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat mah lawang surga dibuka brus fokus di dunia nage begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia nage tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup ku deui wabruk ka karang udang heuy naon eta heuy lawang surga nutup teu kaburu asup surga teh diragukeun ahli syariat asup ka surgana was kitu teh dongengna eta teh. Nah, nyana nanya, weh, kunaon ditutup deh, tuh dititah cek malaikat Ridwan guys. Apan kami can ara rasup, oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh. Enteng beta Ridwan deui. Malaikat Ridwan entengnya sa. Geus lah, sia macana di dunia di urusan warung malulu. Segala jabatan, segala naon, geus bagian meureunnan tuh ngan nyana pan ka sorga henteu, ka neraka henteu, aya di pelataran sorga bae paham. Etang ke wali-wali Allah datang kadinya. Saya kena rawan dia geus kuru amat. Dahareun teu nginum henteu aing dieu. Ieu balen aja pendi. Ieu mah. Waduh, geus tinggal tulang taleng doang.
Deres kulantarannya sok mamaca. Nah, jadi kabawa ke Tuhan saya begitu geus ribuan tahun. Mamaca lapan hayang berkat pelulu cenah mah. Asal tadi berkatan marah. Nyahuan kan Tuhan saya, emang gosok nyana nyebut-nyebut aing ye. Ngan eta maksudna nyana salah. Asal berkat leutik we ngomongkeun. Emang aing teh nyaho cak Tuhan saya teh kos kitu. Mentak iya kos kieu ieu, datang ka kuru di hareupeun sorga. Deket ka sorga tapi kuru, ieu mah bisa mati di lumbung ieu budak. Nah, ieu keur carita mah karikatur ahli sufi kos kitu. Tapi teu nyalah. Nah, al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kaid ma'ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad eueuh dimaksud in qala bala waji eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Iyalah khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih. Rugi di dunia keneh teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawilah lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran henteu maksud jana jang ka akhirat, ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi ialah wal khusranul mubin, rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun ku ari mah ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah hayang akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mah mancing duaan nu hiji Yahudi, nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si duaan tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu. Ya supeun deui kadinya terus diciduan deh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja deui kadinyakeun deui. Itu mah geus bin salabin menang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can menang hiji-hiji acan. Balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah. Nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji. Tuh parai dipiceun ku nya sapira parai. Anak loba pemajikan aya menang parai hiji piceun. Guys. Naon tar rahasiana? Begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu. Nyana mah ibadah zahirna doang kadeuleuna mancing hayang dunia hatena mah teu hayangan ka aing doang cek Allah. Melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cak Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina ka kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nyana sebabnya nana ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat teh kos kitu nu mantak ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah hakan dek dimeunangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nyana mah geus disadiakeun widadari mandingan widadari apa mandingan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari. Nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyanana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mah ngan sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos gitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal
mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat, maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat, maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat. Urang mah nu teu boga pagawean babari coba Haji Podolik nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar. Aduh ente mah teu nanaon nya ge atuh Haji Pendi undang coba memaca ge. Undang coba memaca. Mulaian nya ge keluar ka hareup kalau karena Allah cek nya geus lah moal hayang nanaon. Terus moal murai balik ke salaman di deuleun. Dibukan teu geura eta naon? Bagasi tadi dibukan teu. Jangan sial amatnya. Emang karena Allah kumaha gitu. Jadi berarti mamaca segitu luar biasa, make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak. Ya, nihil jasa tabakos itu. Moal cenah lah kuari mah jatuh maca. Atuh kuari mah. Pasrah kumaha Allah. Hese. Urang deuk nangarasula kabeh. Ulah-ulah pasrah nanaon ni pasrah urusan rizki. Kadang-kadang orang teh can bisa saking ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo nu teu ngaji paingan harareudang bae. Harareudang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan. Mantak hati ma'asoma istimewa di zamana anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Saking urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kukumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang ceukna eta urang ngomong mengenahan kan nya heuh bangunna ngeunaheun basa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi haran kok kotok asane tah mantap kula tenang jak jada moal wajen kukumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek
praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan kurang puluhan juta ratusan juta rai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakal tu ala Allah ya Allah tayatalah hatim asom hebat ditanya deh nomor kedua tina opat naon nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah diseri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha henteu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi nu mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sabarang ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan geus kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang nu maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna belaseri
lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek Atim Asom nu madak ulama selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil lazat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh. Ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Taya nu mantak urang haju dae ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala ka mana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh. Bulan kamari mah aya atas sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggih sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya ditumpakeun ku nya dua dirempet aju nyedak cek nya teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nya teh nidageun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan ka ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kunaon kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun ieu nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ge terus bae bang ajudan terus bae ge urang dulu awewe atau kira-kira gelis bae telok kicep-kicep terus bae berarti kan sieun teh malah hook
da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskan kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teu naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu teh ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah iya deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep pe polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah teu hees sieun teh nya teu sare nya lantaran boga kasieun
dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang Ima bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leureus aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan kene aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju we ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ya datang ka liput luar misar mah 1 meter tuh luhur kaluhurnya tak bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasanya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur iya tuh tenang nomor kedua amal teu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebeli di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di Belaraja kabari carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mantak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh
geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neulekeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neulekeun ka kula etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideulekeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideulekeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tu deui urang aya urang ieu aya menteu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah ya usaha naga dititah ku Allah urang boga tanaga nu Allah segala rupa diatur ku Allah usahana make aturan Allah jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah adapun usahana mah yang kebutuhan urang yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieu tawakal ieu nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal sahabat ngadengikeun bae kieu jahe ka harti ta ku sahabat hiji mangsa sahabat dagang make onta saenggeus dagang kana onta ka pasar tutup panteun deui ka onta balik ke Madinah ke masjid aju ontana tenden di harapan masjid nyana ngadoa ka Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan wa Allah ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang na nu Gusti anu maling na nu Gusti saboro Gusti eta hebat tah jelema tah eta hebat tah kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh segera tah segala nu Gusti saboro Gusti bae segera leh geus ye bae nangis saya setengah jam mah beureunan terus bae aing aing balik aing ieu naik naon segera duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana neuk balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh aju kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa
henteu kula mandek nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nya ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nya ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek cenah horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam enaon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing deuk di dahar sakieu tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ieu tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu dibere ongkos embung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nimbruk sa mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga. Nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung. Nyana bae nu loba mah beneran cenah kungeuna amat ngana tolol sia. Tapi kulantaran rezekina beureunanan masyaallah. Atuh masalah rezekinya anak. Nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa. Di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal mal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid
terjemahan ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaulah leuwih deukeut tibatan diri anjeun, kaulah leuwih deukeut tibatan omongan anjeun, kaulah leuwih deukeut tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh? Kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa. Larangan-larangan kaula nu haram nu subhat jeung sajabana. Berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula.